Merupakan dewa Rati Simkuring yen nu jenengan anak uten teh aslina jenengan namanya eta Anggara Hadiputra Rama nama tos ngantunkeun sabulan kamari tina alatan ieu kajahatan jalmi-jalmi disebatkeun Acep Akim Adang kabehanana ge melong atuh ka Pak Haji Hamid tur teueuh nu lemek eueuh nu nyarek. Geus kitu Pak Haji Hamid neruskeun deui pidatona. Bapak Ibu hadirin sadayana, jalmi-jalmi anu tos ngaguna sika kapun mana kapun incu, alhamdulillah ayeuna paratos aya di panangan anu berwajib. Salajengna wagi sadayana ku kagungan nu maha kawasa Simkuring capula warga tiasa ngariung puluh ku alatan ayana pun alat nyaeta janderi anjeunna salaku tukang ojek di ieu kampung eta teh nyaeta Alok Simkuring tur taramana teh nyaeta Rai Simkuring. Bapak Ibu sadayana rupina mah cekap sakitu ti Simkuring naon nuningakeun hapunten kasadayana rombongan Pancasila hatur nuhun paratos kahibur pun incu sareng warga masyarakat sadayana oge ka rombongan Kudarengong anu name Sumping nyangakeun wilujeng kahibur pun incu sareng masyarakat sadayana oge engke wengi urang sasarengan nonton wayang di ieu patempatan. Pak Haji Hamid datang ngebrehkeun kabungah anjeunna ka warga masyarakat kabehanana. Bapak Ibu sadayana ulah sukan-sukan ulah segan-segan nu bade tuang mangga nu bade ngaleut mangga diseyogikeun ieu anggap hajat urang sadayana sakitu nu kapiatur wilujeng nonton wilujeng kahibur wilujeng dihibur wilujeng urang bingah sadayana nepak cai malar ceret Simkuring nepakna nyeret kasadayana kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabehanana surak jeung keprok atuh nu lalajo teh ngalegedeut da eta jelema ti mana juljolna ka eta patempatan tayuhna mah aya nama apal kabehanana yen si uten teh nyaeta Anggara Hadiputra. Pak Haji Hamid turta turun buru-buru ti panggung jeung diteruskeun ku salah saurang jelema nu cumarita tadi. Alhamdulillah parantos kadamu urang sadayana duh geuninganan tak geuning bola yuli nya hetela geuninganan anu jenengan uten teh nyaeta Anggara Hadiputra hapunten Simkuring tadi uten-utenan wae Pak Haji punten Pak Haji punten cek salah saurang nu ngomong ti panggung tayuhna bari heureuy maehna teh palawargi sadayana mangga urang sasarangan hiburan mangga kaoka panganten sunat Anggara Hadiputra kangge lungsur ti lorompok mangga kena naik kana kuda renggong. Legedeut atuh jelema teh ngalegedeut kabehanana kuda atuh ditungtun kedua jelema tetela geuninganan lain hiji kudana teh tilu diabringkeun eta kuda ka hareupeun imah. Si uten turun ti imah tur tadi tungtun ku Bumirda jeung ku Haji ditaekeun kana kuda renggong. Celak si uten naik kana kuda renggong nu jadi aneh sawaktu harita sok sanajan teu make obat disunatanana si uten teh kuat jigah budak nu teu disunatan we ngalacat naik kana kuda renggong. Der atuh kuda renggong magelaran. Salarea oge atuh tur tarame pisan keur kitu si Udin pok sumarita atuh ka urang mane somongan sia goblok cicing wae semua aing capek gubugarna cai teko terus goblok. Tenang Din tenang aing teu tenang ieu aing teu tenang goblok cek si Udin bajeng morongos ka urang teh padahal saha anu nitah atuh ka si Udin saurang ge anu nitah kan manehna we daekan ka itu ka dieu ai motor maneh ka mana Din
aya di hareup motor urang teu bisa ka dieu kehalangan ku jelema aing mata kecungo jika aing mah goblok sia somong jelema beuki rame atuh surak jeung keprok tur eta si Uten ngangkleung liluhureun kuda renggong delman dua ditagogkeun disebutna sado bumirda Pak Haji Hamid Mahajin jadi indung turutan jadi bapak oge naraek kana eta delman hiji dedesian kuma iti ku Abah Wiranta tureta ku si Udin anu mawa dahareun jeung cai pikeun nganterkeun eta kuda renggong anu rek arak-arakan kaluar ti imah eta pisan ulalajon surak nu keprok oge aya na waktu harita turta si Uten diarak leluhureun kuda renggong dina waktu harita kabungah tamplok ka keluarga Pak Haji Hamid turta ka keluarga urang anu ngabogaan hajat turta Pak Haji Hamid namplokeun kadeudeuh ka nyaahna kanu jadi incu ketela geuninganan kuda renggong diarak muter mapai-mapai kampung arak-arakan beki berang beki rame seraug deui atuh para nayaga jeung kuda renggong geus anjog di kaburuan Tekung Cila aya salah saurang nayaga marupakeun pangatur laku jiga nama Pok Sumarita Bapak, ibu-ibu, sadayana hadirin nu diberi cinta alhamdulillah arak-arakan kuda renggong paratos mapai kampung ayeuna wanci paratos jam 12 siang kuaina kitu kuda bade istirahat heula sareng sena salat zuhur urang traskeun kana atraksi nya pisan geuninganan nayaga kuda renggong reureuh sabab kadang teu kaanggangan aya suanten adan para nayaga kabeh diompreng dahar Pak Haji Hamid turut sebagian ulalajo arinit ka masjid ngalaksanakeun salat duhur kan bumirda we jeung si Uten alias Anggara anu aya di jero imah turut tatangga jeung baraya oge bisi keneh marasak diaya-ayakeun ku Pak Haji Hamid tuli-tulian ditah balanja ka urang dieu urang karek sababaraha lengkah dek nuturkeun Pak Haji Hamid salat ka masjid keur kitu kadenge Sudin anu ceurik cucungungan goblok aduh goblok aduh goblok dileret ku urang tetela geuninganan si Udin nu keur ceurik lolongseran di gireun panggung